Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaum dangu sadayana tepang deui sareng pun emang dina guaran Sirah Nabawiyah. Hayu urang sami-sami wangun ieu channel ku cara toel like sareng subscribe. Pamugi kasayan palawargi sadaya sing janten sampeureun jaga di yaumil jaja. Amin ya rabbal alamin. Supados tenyang kolong teng kana waktos mangga urang sami-sami kawitan bae ieu guaran wilujeng ngadangukeun. Saditinggalkeunna ku Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Sarah mariksa bakal cai anu ngagantung dina kempis. Di zaman harita kempis teh dijieuna tina kulit sasatoan tangtuna ge eusina henteu saloba zaman ayeuna anu dijieuna tina plastik teas. Barang dibuka tutupna kabireungeuh eusi kempis teh ngan tinggal saeutik deui. Atuh naluri indung anu nyaah ka anak ngadorong Siti Hajar supaya neangan cai disabudeureun eta patempatan. Harita anjeunna lurat leret nitenan sabudeureun patempatan susuganan bae aya sumber cai anu can katiten ku inya. Nah, barang breh ka hiji tempat katingali aya 2 gunung anu ngajegir luhur nepi ka kiwari. Eta gunung teh disebut Gunung Aswedan jeung Abigubais. Siti Hajar ngarasa moal mampu saupama anjeunna kedah naek kana eta gunung. Ku kituna anjeunna lurat ret deui ka madhab anu sejen, breh anjeunna ninggal gunung leutik anu disebut Safa sareng Marwah. Siti Hajar ngagerentos jeroning ati sigana ari ka gunung anu leutik ieu mah kami bisa pikeun naekna. Keun urang neangan heula tempat anu tumanina pikeun nyimpen Ibrahim supaya teu kapanasan. Koreleng anjeunna nyampeurkeun sela-sela batu anu leuwih jero kaayaanana. Cukup lumayan aman tina sorotan panon poe anu kacida moreret. Nah, satu tasna mernahkeun sang jabang bayi Ismail. Anjeunna ngawitan nikreuh ngeureuyeun sarta tungtungna mah berebet anjeunna lulumpatan naek kaluhureun pasir Safa. Satepina di luhur Siti Hajar ngareret ka peuntaseunana nyaeta ka pasir Marwah. Barang breh sing horeng si mana horeng di pasir Marwah teh katingali aya cai anu nguyumbang estuning herang pisan. Demi cenah waktu rurusuhan Siti Hajar tuturbun turun sarta nekreh deui naek ka pasir Marwah. Anjog kanu dituju hanjelu jeung heran deui wae. Kajadian anu sarupa teh kajadian deui dina mangsa harita. Meunang 7 kali Siti Hajar budak-balik antara pasir Safa jeung pasir Marwah. Ku perjuangan Siti Hajar sarupa kitu Allah ngalaler anjeunna ku pahala anu kacidageungna anu bakal ngocor satungtung dunya ieu masih kana gumelar. Nyaeta ayana hukum syai dina rangkean ibadah haji. Urang tangtos tiasa ngabayangkeun upama sataun wae ibadah haji 2 yuta jalma anu ngalaksanakeunana. Coba ku urang jumlahkeun ti mimiti diturunkeun eta hukum tug dugi ka jaga engke sabaraha miliar jelema anu ngalaksanakeun eta pagawean jeung pahalana oge tangtos Siti Hajar kabagian tanpa kurangan pahala anu ngalakukeunana. Sabadana 7 kali bolak-balik antara pasir Safa jeung Marwah, Siti Hajar aya kareteg dina manahna hoyong ningal heula kumaha kaayaan Ismail anu ditinggalkeun di hanapeun batu palebah lengkob eta pasir. Kalayan kaayaan awak nu mimitinah naek ku panasna panon poe turta tanaga anu mimiti sudah jeung suku anu mimiti rincug, tapi kabeh oge eleh ku kasumangetan Siti Hajar
pikeun neangan sumber cai anjeunna ngalengkahkeun sampeanana muru ka tempat Ismail disimpen. Barang anjog kanu dituju Siti Hajar teu wudu kaget kalayan ngucap syukur kanu agung. Wireh ku anjeunna katiten aya cai anu mancur tina jerotana sagigireun tempat Ismail. Pun mang nyungsi aya 3 riwayat dina ieu nu kahiji sumber cai teh ngahujud ku panejehna sampean Ismail nalika anjeunna nangis hoyong ngaleueut. Lajeng anu kadua sumber cai teh ngahujud ku tapak cokor onta Kanjeng Nabi Ibrahim nalika ninggalkeun eta patempatan. 2 riwayat eta didoibkeun ku para ulama. Lajeng riwayat anu katilu nalika Siti Hajar ngulumpatan antawis pasir Safa sareng pasir Marwah, lungsur malaikat Allah ngeprakeun jangjangna nu akibatna ngocor sumber cai tug dugi ka kiwari. Eta mangrupikeun istilah kanggo urang mangga teu langkung kaum dangu bade milih riwayat anu mana pun emang hung ukur mang dongengkeun wungkul. Ningga cai ngagolontor kalayan tarik caket Ismail teu talangke Siti Hajar langsung luncat ngarawuh Nabi Ismail sarta disimpen di tempat anu langkung luhur. Sarengsena kitu anjeunna ngabendung ngocorna cai ku batu-batu anu aya di dinya. Barijeng anjeunna ngagerendeng Zam-zam anu hartosna ngumpul. Eta bahasa teh mangrupikeun bahasa asli Babilonia. Disaprak kecap Zam-zam diucapkeun ku Siti Hajar diwangkit harita tug dugi ka kiwari. Sing saha jalmi umat Islam di alam dunya ieu anu ngucapkeun kalimah Zam-zam mangka pahalana Siti Hajar oge ngiring panen tanpa ngirangan pahala jalmi anu nyebutkeun ngawitan. Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dicutat dina hadis Bukhari netelakeun mugi Allah subhanahu wa ta'ala maparin rahmat ka biangna Nabi Ismail margi saupamina Siti Hajar harita henteu ngabendung eta sumber cai tan wande cai Zam-zam bakal jadi lautan di ieu dunya. Cai Zam-zam mangrupakeun kaasih ti Gusti pikeun sakungna manusia nu kumelendang di alam dunya. Saupamina ditetek hiji-hiji cai Zam-zam teh kaahenganana hante kabilang tangtos pun emang bakal seueur kalangkung dina mapaena. Salah sahijina nyaeta anu mungaran cai Zam-zam ti mimiti aya tug dugi kajaga henteu pernah ngurangan jumlahna. Sanajan tiap poe disedot pikeun nyumponan sagala kabutuh umat manusia. Urang tangtos parantos mafhum sadaya di Mekah yuta-yuta jalmi anu nginum tina cai Zam-zam atanapi nutupan kabutuh sapopoena ku cai Zam-zam. Teu acan deui dina usum ibadah haji para tatamu Allah anu daratang ti saban madhab ka tanah suci teh jumlahna yuta-yuta. Tangtos eta teh ngabutuhkeun nginum anu lain saeutik tapi kersaning Allah sumur Zam-zam henteu nepikeun ka saat kulantaran diarinum ku jalmarea. Anu salajengna cai Zam-zam mibanda kaanehan kulantaran eta cai teh tiasa dijantenkeun cukang lantaran gumantung ka jalmi anu ngarinumna. Upamana aya jalma anu galingging panas tiris atawa kaserang panyakit asa paniatana cengeng tur panteng ka Allah subhanahu wa ta'ala sabada ngadoa nginum eta cai biasana panyakit eta jalma teh kalabur kabawa palid ku eta cai. Salah sahiji panaluntikan netelakeun yen saupamana cai Zam-zam
diinumna mengucapkeun heula basmalah, yakin partikel anu di jero cai jam-jam teh bakal ngawujud jadi partikel anu bentukna cucuk-cucuk nu matak bahaya. Tapi saupamana urang maoskeun bismillah kalayan ikhlas tu ridho, cai zam-zam teh partikelna bakal ngebentuk lir geblegan madu anu matak seger kana awak. Hiji riwayat netelakeun Imam Syafi'i pernah rekes ka Allah ngalangkungan nginum cai jam-jam. Aya 3 panuhun ka Allah Subhanahu wa taala anu dikedakeun ku Imam Syafi'i. Kahiji nyaeta, ya Allah, mugi-mugi panah abdi ulah nogencang dina nying hareupan musuh Islam dina paperangan. Kadua, ya Allah, mugi-mugi abdi sing dijantenkeun ulama na muslimin kalih muslimat pikeun nangtungkeun agama Islam. Anu katilu Imam Syafi'i ngadua, ya Allah, mugi-mugi abdi sing dijantenkeun pangeusi surga. Rengseng ngabendung cai anu ngocor ku cara sing sarua basajan. Siti Hazar ngesian kempisna anu atos kosong lajeng maparin eut ka Ismail. Tah tiwangkid harita pisan sing saha jalma anu ngaleueut cai jam-jam. Siti Hazar oge kabagian pahalana kalayan teu ngirangan pahala ti jami anu ngaleueut. Nah, cag urang tunda heula lalampahan Siti Hazar kali Ismail, urang tenden di handelem hieum tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun tangtos engke kasamper deui. Eueuh, waktosna seep. Cag urang tenden di handelem hieum tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui. Teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapuntenna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.